Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun nami abdi Saneroy Fasya di kelas 12 IPS 1. Hoyong nyiarkeun materi warta Sunda. Pamarentah Tangerang Selatan airing nyerengkeun sajumlah artos kanggo sakumna korban tsunami. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Kustian dina warta basa Sunda. Pandeglang, Banten, Sabtu 12 Januari 2019. Dina waktos kejadian musibah pasca tsunami ieu anu disababakeun ku lini dina gempa ti dasar laut. Kiwari pamarentah Kota Tangerang Selatan nganyerengkeun bantosan mangrupa artos sarta keparluan liana kanggo korban musibah tsunami di Kabupaten Pandeglang sareng Serang. Wali Kota Tangsel Airin Rahmi Diani sareng sajumlah jajaranna masihan bantosan mangrupi artos Rp 510 juta sareng sahiji mobil truk nu eusina kaperluan kanggo korban tsunami nu dipasikeun langsung ka Bupati Pandeglang. Sedangkeun di Kabupaten Serang-Sorangan jumlah bantosan anu dipasikeun nyaeta saageng Rp 410 juta nu langsung ditampi ku Bupati Serang Ratu Tatu Casana. Sampurasun ka kulawargi anu ditinggalkeun mugi-mugi kiat serang tabah sarta tiasa ngajalankeun kahirupan sabertos biasana pasca musibah tsunami. Saur Airin Wanci asikeun bantosan kasebat. Dijelaskeunna oge bantosan kasebat teh mangrupi kenging kukumpul ti luhur rasa solidaritas minangka janten sasami bangsa kanggo mahampangkeun beung berat ka samrumna korban tsunami. Sabab ari silih tulungan mah teu kantos mikawano budaya sareng liana. Bantosan anu dipasikeun eta mangrupa nasi ti balarea. Bupati Pandeglang Irna Narulita ngedalkeun Rebu nuhung ka balarea Dayeh Tangsel nu parantos ngiring partisipasina kanggo ngabantosan korban tsunami di sababaraha wanci kaliwat. Sementara di lokasi seserahan bantosan liana, Bupati Serang Ratu Tatu Casana oge ngedalkeun Rebu nuhun kana bantuan anu parantos dipasikeun ku pamarentah Kota Tangerang. Boh materi atanapi bantosan liana rupina mung sakitu warta anu tiasa kapihatur. Simkuring Kustian saja amit mundur amit mungkur kasadayana. Wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.